Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Pasta Abdi Anissa Komasari Abdi ti Prodi PGMI IAILM Pondok Pesantren Suryalaya. Abdi di dieu bade ngadugikeun sisindiran paparikan karakitan sareng wawasan. Sisindiran karakitan nu kahiji. Di mana aya cih hujan, di dinya aya cileunca. Di mana aya anu gandak, di dinya aya ondangan. Nu kadua. Kaci awi naik angkot, balikna jalan ka gandok. Kaci awi meuli kulot, balikna hate ngagendok. Nu katilu. Di mana aya bakmi, di dinya di Ujang Surya. Di mana ana PGMI, di dinya di Suryalaya. Sisindiran paparikan. Nu kahiji. Meuli ceker ka Panjalu, ulah poho ka hade mayar. Lamun hayang jadi guru, bener-bener kudu diajar. Nu kadua. Jalan-jalan kasih saat, ulah poho meuli gorengan. Lamun hayang hirup sehat, ulah jajan sembarangan. Nu katilu. Meuli dukuh ka Palembang, di bawah ku si Amang. Abdi resep ka nu ganda, tapi hate mari mang-mang. Sisindiran wawasan. Nu kahiji. Kaolahan tina daging anu dahar teh empuk, cing naon eta? Nya eta mah gepuk. Nu kadua. Dipake ku sarea. Fungsina teh jangan telepon, cing naon eta? Nya eta teh telepon. Nu katilu. Kadaharan tikung beas anu didahar setak cetruk, cing naon eta? Nya eta mah citruk. Hatur nuhun ti sim abdi, hapunten dina aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.